Wah, iya. Karena hayam. Jadi naon satria kalawan tarkibanana maf'ul ma'ah. Aduh. Ya udah tak ulah wakabobogohan euy ngaji ge kieu gininya. Ada komo nyonyot tuh itu HP mah. Ieu loba. Loba apakeun nya. Duh, masyaallah. Kumaha nu ngaji bari sakola nya. Dibagi-bagi tarangna teh. Sedekun ngaji ge geuningan masyaallah. Gitu. Tos. Tuh. Jadi maf'ul bisa maf'ul beh bisa maf'ul ma'ah. Lamun ka jeung kana berarti tarkibana jadi maf'ul beh, lamun kalawan mah jadi maf'ul ma'ah. Nah, jadi kesimpulan kata singkat bahasa jeung cerita syarat ngadamel mubtada mah ya tilu. Kahiji bahana teh kudu kalimah isim, kadua kudu rofa, katilu mimitina kudu kosong tina amil bangsa lapat. Amil bangsa lapat teh nyata kalimah fiil bade fiil madi, fiil mudhari atau fiil amar. Ulah aya di mimitina eta syarat ngadamel mubtada itu ya. Itu mubtadaun zaidun wa adirun khobar in qulta zaidun adirun mani tadar al mubtadas munrab'uhul badu an kulli labdin milin mujarradu mubtada teh isim anu pakeun tina amil bangsa lapad sepikeun samang-samangsa aya mubtada berarti kudu aya khobar. Kusaha mubtada jeung khobar teh sajodo. Kitu syai'an mutalajimen dua perkara anu babarengan duanana. Bila mana aya mubtada berarti kudu aya khobar. Bila mana aya khobar berarti kudu aya mubtada. Secara fiil jeung fa'il, bila mana aya fiil berarti kudu aya fa'il. Bila mana aya fa'il berarti aya kudu aya fiil. Bila mana aya fa'atef berarti kudu aya karama gitu. Bila mana aya silpi berarti kudu aya kolong gitu. Itu. Syai'an mutalajimen dua perkara anu babarengan duanana. Bila mana ada malam berarti harus ada siang. Bila mana ada siang pasti ada malam kecuali kiamat. Itu. Poin terakhir tama. Itu. Bila mana aya awewe berarti kudu aya lalaki. Lamun awewe wungkul mah karunya awewe itu. Bila mana lalaki wungkul oge sarua karunya lalaki. Supaya aman di alam dunia jeung ngeunaheun di alam dunia aya awewe aya lalaki. Aya lalaki aya awewe. Itulah keadilan Gusti Allah. Tah itu. Ya ge bila mana aya mubtada berarti kudu aya khobar. Ari mubtada mah tah maknana teh tarkibana teh sok dipasang ku lapad ari khobar mah kunaon ku eta. Bila mana aya kalimah makna awalna dipuheulaan ku kecap iku cek Jawa eta cek bahasa Sundana, maka eta kalimah teh kedudukanna jadi naon? Jadi khobar nya jadi naon?
jadi khobar. Secara kalimah bila mana-mana awalna teh kecap utawi gitu arti atanapi ari berarti eta kalimat teh jadi mubtada ari tarkibanana da eta tarkibanana nyimpena di luhur kalimah nyimpena di awal kalimah di hanap karya obar inget we kakolong silpi mah jiga teu gerang ngapi kakolongan itu ade dah toh tatu ayeuna manip cenakan tun dibuktoskeun apakah betul ini lapad ismi jadi mubtada atawa wungkul ekol-ekolan bae ajengan muson kusabab ceuk katerangan mah komo zaman kiwari ulah ngabohong di gogotong ulah ngawadul di papanggul gitu nyarita kudu nyata janji kudu bukti itu ayeuna namanya tidak butuh omongan tapi butuh pembuktian. Tapi kalau lain karena bobogohan yang samanya cinta pada aku katana atuh Yayang mana ciri cintamu padaku pengen apa kamu pengen manuk itu atuh bila mana aya manuk kudu aya sayang mana bandrosmu wah deung nama salah we 25 cendol di kalapaan awewe zaman ayeuna guna genol bapanci ada eta teh akibat pembuktian padang teh sah barulah dibuktikan eta ge ulah dihareupeun lebe hareupeun saksi hareupeun ajengan ke ajengan riweuh kana teh malam pertama aja tutupan panto singkah-singkahkeun jelema balik sia ka ditu aya naon aing deuk bongkar gitu keun ulah aya rona penting ayeuna udah mah bangsat cenah bakal aya nu kabongkar bae ieu udah heuceut nah itu cek cenah tunip buktoskeun lamutnya mah eta lapad ismi jantan mubtada cek tadi syarat ngadama mubtada teh kudu kalimah isim apakah ieu lapad ismi teh nip kalimah isim diwalar ku ajan musonif yes ismi teh kalimah isim bila mana ieu lapad ismi didamel kalimah isim pan saur jurumiyah oge bisa beda eta kalimah isim jeung kalimah fiil tuluy kalimah harap ku sabab ciri tah atuh naon ieu ciri kalimah isimna nah walaranana ciri kalimah isimna teh nyaeta JR nyaeta baris JR anu aya di hanapeun harap mim anu aya dina lapad ismi eta JR teh JR ciri kalimah isim itu tina sajumlah ciri kalimah isim anu 5 kahiji JR kadua tanwin katilu nida kaopat alif lam kalimat sakumaha ceuk bet nabil jarewa tanwini wa nida eta nida wa alwamus nadin lil is mitam yizun gasol pal ismu be
tanwini wal khobdi eta khobdi ri wahar fi abdin wa bila min wa alif gitu. Nah itunya jadi ciri kalimah isim teh sabiji dila ayo ji sebutkan ji nah itu geus kapanggih atuh ayeuna mah eta lapat ismi teh nyata kalimah isim anu mana ciri isimna teh JR anu aya hanapeun haraf mim teh eta JR na nu aya di hanapeun mim teh JR ciri isim ciri naon cenah ciri isim ciri naon cenah ciri isim tuh berarti tengah bohongnya ki musonif tetenya mubtada teh syaratna tilu kaji isim kadua ropa katilu kudu kosong tina amil bangsa lapan sudah dibuktikan yang nomor pertama bahwa lapan ismi itu kalimah isim ciri isimna nyaeta JR tung jadi jangan musonifah mustahil bohong nusuk ngabohong mah satria ngaran satria baja hitam padahal mah koneng taina tuh salajengna nip syarat ngadama mubtada teh pantilo isim ropa kudu kosong tina amil bangsa lapan isim atos ulawaka disebut teu ngabohong cenah nip lamun syarat-syarat anu tilu sadayana teh acan dicumponan katu nu kadua apakah lapat ismi teh cenah nip ropa nah diwalar ku ajan musonif ropa lapat ismi cenah nip ropa saruki musonif naon atuh ciri ropane walaranana domah mana cenah domana pan macan lagi ismi lamu dikumplitkeun mah bismi mana domahna tak aya domahan nya ba sin maeh JR bis mim alif elam tasi JR mil bis aya domahan tak aya teu aya dina nyerat nama henteu aya domah teu aya domah tapi lapat ismi teh jadi mubtada ngadama mubtada teh syaratna tilu hiji kudu isim kadua kudu ropa katilu kudu kosong tina amil bangsa lapat isim nama atos kantun ropana matak saur pertanyaanana ismi ropa jawabanana ropa naon ciri ropana nyata domah anu mana domah teh tina sajumlah ciri ropa tina sajumlah ciri ropa anu opat kahiji domah kadua wau katilu alif kaopat nun sakumaha ceuk qaidahna li rafi min hado matun wawun kadakan nunun sa bitun lamun sakumaha ceuk jurumiyahna li rafi naon sababna nip di alamat ropaan ku domah eta lapat ismi teh walaranana pangna diciri ropaan ku domah ku sabab lapat ismi teh isim mufrad bila mana diropakeun mangka wajib nganggo ciri ropana ku domah naon sababna ku sabab domah jadi ciri kana irob ropa nyaeta kana opat tempat diantara nama kana isim mufrad
Gitu sakumaha saur jurumiahna Pak Ahmad. Tuh cek idah nama Padomu pismin mufradin ka'a madu wa jam'itak in kaja al a'budu wa jam'ita ka muslimatin wa kulli pilin murabin kayati anu sok di alamat ropan ku domah teh jumlahna aya opat kaji isim mufrad kadua jama taksir katilu jama muannas salim kaopat bi ilmu dore anu can kaapelan tungtungna kuna naon gitu. Seri sisilpi mah apel-apelannya ya naon ta naon teh hiji domir alif tasniah gitu. Gitu. Kadua domir wawu jama katilu domir iya muannas muhotoba. Tuluy ku nun dua taukid hiji nun taukid sakilah nyata nun anu tungtungna anu luhurna ngotasin. Tuluy nun taukid khofifah nyata nun anu teu ngotasin. Tuluy nun jama niswah nun ciri kajamaan. Itu tah tungtungna eta fi'il mudhari teh tacan aya nu tadi nya tacan aya nu genep hiji domir alif tasniah dua domir wawu jama tilu domir iya muannas muhotabah kaopat nun taukid sakilah kalimat nun taukid khofifah kagenap nun jamanis wah bila mana eta fi'il mudhari anu tungtungna kosong tinu genep tadi diropakeun maka wajib nganggo ciri ropana dipasang ku domah. Ku sabab domah jadi ciri kana i'rabah kana opat tempat. Hiji isim mufrad, dua jama taksir, tilu jama muannas salim, kaopat fi'il mudhari anu salamet sakumaha cek jurumiana pa amma domatu takunu torojo di pertarosan anu mana pertarosanana teh ari domahna cenah di domah naon pan teu aya hiji harap oge anu aya dina lapad ismi dibere baris domah lamun komplit mah bismi ba barisna jr sin barisna paeh mim barisna naon mim jr aya domah teh aya teu aya kitu teu aya kari-kari ismi teh lamun didamel harap jar jaidah lamun didamel harap jar jaidah kitu tah sabiun bijaid meh gitu. Nah di tarkibana teh jadi mubtada berarti kudu ropa kari-kari teh isim mufrad ciri ropana kudu domah. Tah ceuk urang ditempuan dawuh harap anu pasian domah kari-kari kudu domah. Atuh pertanyaanana mana atuh nib cenah domahna oh diwalar ku ajang musonib domahna teh dumah muqaddar. Nah atos muqaddar teh nyata domah anu dikira-kirakeun ngaranna aya tapi bentukna henteu
aya. Oh anu disebut jurig teh eta jurig. Ngaranna mah aya ditempo teu aya urang leumpang. Gitu. Bari peuting malam Jumaah. Hujan ngaririncik jam 2 peuting ngaliwat ka kuburan. Dina bool teh asa aya nu nuturkeun cik urang mah teh jurig. Dilieu ka tukang eueuh. Tapi ieu bool teh asa nganelan gitu. Nah, ngaranna mah aya, wujudna teu aya. Tah, tapi samang-samangsa diaranan moal aya ngaran namun teu aya wujud, pasti teh aya wujudna. Ngani juri ge sok tara katempo. Lamun juri katempo atuh riweuh. Nya moal poe nempoan juri ge urang teh riweuh. Moal lintuh-lintuh awak teh mah nu beugeng teh sok nempoan wae juri. Oh. Eta. Ngalieu ka tukang rasa aya, eueuh. Ngalieu deui ka tukang, urang teh leumpang deui. Ngalieu ka tukang asa aya nu nutur, eueuh. Itu jurig teh. Leumpang deui, ngalieu deui ka tukang, eueuh kitu. Hujan ngaririncik. Malam Jumaah 1:30. Tuluy urang ngaliwat makam. Leumpang deui, ngalieu ka tukang, eueuh. Gitu. Urang leumpang deui asa anu nuturkeun, ngalieu deui ka tukang, eueuh. Gitu. Jurig. Urang leumpang deui ngalieu deui ka tukang asa anu nutur, eueuh begitu ngalieu kareu wah cenah kitu. Aya. Eta jurig. Eta. Nah eta teh disebutna teh lamun ciri mah ngaran aya tapi seratan teu aya disebutna teh muqaddar. Nama ada tapi tulisan tidak ada disebutna muqaddar. Itu ari ngaran kacantumkeun PNS Pegawai Negeri Sipil ASN gitu. Itu tapi gawe henteu gaji narima tadi disebutna teh muqaddar. Nama ada, wujud tidak ada itunya. Aduh, muqaddar disebutna. Da dikira-kirakeun. Tah eta sok ngariweuhkeun teh muqaddar. Ngaliurkeun teh. Mode ieu pan cenah aya domahan di teangan kurang teh tiap arab. Anu di barisan domah di lapad ismi teh pan teu aya. Tapi aya cenah saur ulama ahli nahwu teh di teangan kurang teu aya pan lieur kitu nya. Lieur jangan. Eta ge ngaran aya daftaran aya gitu. Tapi gawe henteu gaji narima. Tah muqaddar teh disebut teh nya. Koruptor teh muqaddar ngaranna teh. Tah naon sababna cenah nipangna domahna teh dimuqaddarkeun, dikira-kirakeun. Ngaran aya, bentuk eueuh. Ngaran aya, wujud eueuh. Kitu, ngaran mah aya, di teangan diliuk eueuh. Lamun dina mastaka mah disebat teh cepil. Ngaran aya sok lieu cepil urang tak aya celian sok lieu tong make eunteng lieu da maka tempo celi sorangan sa amang nenengan celi sorangan kieu teu kapangi katuh cenah aya cepil da teu kapena teu katempo tapi dirabak mah aya teu ceuli teh aya tapi katempo mah henteu tadi sebut teh muqaddar. Beda jeung irung cenah aya tuh katempo da mah mancung. Beda jeung silpi atuh ngek gitu. Lama mancung katempo, silpi mana cenah si irung eta atuh dempe gitu. Masyaallah. Ibarat da ceuli muka. Pangamung mah teu biwir. Ari amang teh teu katempo biwir teh, da ipis nyempring sae nya. Tapi biwir silpi, waktu katempo dah monyong. Masyaallah. Berarti lain muqaddar. Taceuli mah muqaddar. Teu ibarat tarang muqaddar, ngaran tarang cenah. Aya tarang teh. Dicapa da aya, tapi ditempo mah teu katempo sa sok nu bisa nempo tarang.
panon dibalik-balikeun oge ka ngere teh hese ka tempor baca teh tage sebutan muqaddar tapi anu atik mah ka tempor tarangna no cia indungna disebatna muqaddar ngaran aya wujud teu aya disebatna muqaddar tah eta nah ini pangna dikira-kirakeun atuh eta domahna ngaran aya wujudna teu aya oh diwalar ku ajengan musonif pangna dimuqaddarkeun pan dina lafaz ismi teh aya harap jar jaidahan itu aya harap jar jaidahan kusama aya harap jar jaidahan nyata ba teh rupana tah ciri rupana teh dimuqaddarkeun talamun hayang apa mah alat muqaddar teh barudak aya jumlahna suur aya sabriji aya 10 hiji sikol 2 ta'adzur 3 waqaf 4 munasabah 5 saja kagenep hikayah 7 majhurah 8 aya harap jar jaidahan 8 darurah 10 ariyah tuh eta disebutna alat muqaddar siqalun ta'adurun wa waqfun munasabah wasaj'un hikayatun majhuratun jala ieu mah lagam matangsi ziyada tu harfi ja rin summa daruratun wa ari yatun wakun pahman litapadula itu laga mamatang sih itu jadi atuh bisa ditarik kesimpulan yang lafaz ismi teh diropakeun ciri ropana doma ngan